ojek sarap iki ya Allah. Kamana tuh ya? Motor si Saridam kamana? Atin kuriling silah lalieur goblok. Tuh si Idam euy, hareuke diobongkeun. Asli maneh mah biasa nage urang tuh anu sarebewan. Oh, atuh pan motor maneh leungit. Leungit motor teh. Keur pamajikan lalieur. Teu barokah duit ya mending ayeuna teh bulan puasa. Mah hirup dan mending ojek ge sarepi dah. Sing sadar we do hirup mah. Sing sadar sabar. Goblok, oh dado mah jahat. Ih, ka abi teh. Do. Aya deui awewe nu nanyakeun maneh. Ada maneh pi duiteun eta nu nanyakeun. Lain dodo sia makan duit wae atuh. Awewe do nanyakeun deui maneh. Awewe lieur, awewe wae. Duit ayeuna nu kudu dibutuhkeun teh. Ieu mah awewe nu nanyakeun manehna. Geus sadam tah. Si Tina apalah si Tina? Tina mana dam? Tina yang tai. Ente sahabat ditinggalkeun bieu ka pos ronda panci ke naheur cai aya nu mawa atuh da teuing kumaha ih lalieur ari erek ngahareupan puasa sagala digubuk bangsa teh gapaningan cungkir ieu tinggal saputang muncek aing gubuk kabehanana atuh bangsat ieu teh eueuh jangan goreng asin deui kuat ka panci-panci di bawah bangsat make bebel dagang wae naon Saridam Anjay. Ini nyopotan baju. Mana? Tuh. Mabuk. Balik dulu mah teman. Beli tewa. Au. Mana beran-beran, Pak? Beran-beran mati, Pak. Panon, cili. Kurang. A few moments later. Tuh, geuningan gelo teh. Beres, Masuk buru atuh. Hayu, balik deui. lieur. Sampai euy. Adam euy. Bi lu pasukan ka mana mah? Teu apal. Ih, oke aya turun ieu Dam. Jigana mah. Tong mah tong heula.
Buru ah. Di balik layar bro, di balik layar bro, ma capek ma. Anjing, mana bocor kawan. Aduh, dia kecepet aja. Aduh. Tamat. Tamat. Sudah tenang ke mana ya? Goblok tinggal leungit. Anjir.